Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun wargi dulur badaya sadayana tepang dangudi sareng simkuring Mang Ian kidemang Gunung Halutiag dengan anu manis anu kempot anu mempesonanya anu pangkasepna sa Jawa Barat cek ma eta oge dina acara anu maneh nyaeta dongeng Sunda, dongeng zaman kiwari ala kiwari anu nyarioskeun lalakon kahirupan mangsa bihari atanapi kabaheulaan. Kumaha dararamang palawargi sadayana atuh mugi aya dina ginanjar kawilujengan rahayu berkah salamet amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina waktu ieu simkuring sejanraskeun hanca anu katunda dina pedaran dongeng anu judulna Dewi Sekar Taji. Kumaha atuh salajengna ieu lalakon Dewi Sekar Taji teh ulah kamana-mana tetep manco di channel YouTube-na Dongeng Sunda Mang Ian tah. Channel YouTube dongeng simkuring tak aya tilu, nuka hiji kisah tanah Sunda, nuka dua dongeng Sunda Mang Ian, anu katilu kidemang Gunung Halu mangga di subscribe-nya sadayana supados tiasa kenging notifikasi kanggo setiap jejer carita nu salajengna oge nu sanesna. Anu parantos subscribe-na simkuring ngahaturkeun ibu nuhun laksa ketika bingahan atuh mugi asing tiasa janten rencang anu ngahibur ka palawargi sadayananya. Kamu ibu-ibu bari masaknya segegerohna, kamu bapak-bapak bari nyantai nyikopai udud samsai ngabaheuhai ditepas bari nyawangkeun nu bohay siapkeun cikopinanya oge di padamelanana di tempat konveksina bari ngajahit motong obrasna di tempat cukur asgarnya di pasar di pabrik di kantor di perjalanan pokona mahkum kadulu-dulu nu aya di lembur baraya nu aya di kota oge di pangumbaraan kumargi teu sakedik wargi-wargi urang nu aya di luar daerah bahkan di luar negeri sok mararanco dina dongeng Sunda Mang Ian teh janten rencang damel senalandong katineng ulah hilap di like di komennya sareng ulah di skip iklan ada bager gitu sareng saumpamina ngaros kahibur ku pedaran dongeng simkuring teras hoyong apresiasinya tiasa kana nomor dana ida ya atawa rekening sawarawe saikhlasna kamu meser kuota pan sisi leuweung abdi mah nya langkung raos disambungkeun kana speaker aktif atanapi bluetooth ngageleger pada wargi sadayananya supados teu nyangkolong ting kana waktos hayu urang sami-sami ngalajengkeun ieu lalakon Dewi Sekar Taji. Mangga kaparayun sadayana wilujeng ngadangukeun prung satu tas amitan kasagara den lastari katut nyai ruyuk gancang ini tidinya kerjongjon lempang bari ngawangkong jeung nyai ruyuk teu kanyahoan di tukang aya nu nubruk den lastari satarikna jedak awak den lastari nyolontod ka hareup meh-mehan ngageburu labu untung keneh nyai ruyuk rikat ngajewang leungeun den lastari ari anu nubrukna kadon ngungkug teu malire ka den lastari nyel atuh nafsu den lastari teh kahudang asa diece ku eta jalma saliwat bikang kunyuk naon maksudna sia nubruk ka aing pokna den lastari ngagantawang kanu keur ngungkug anu keur ngungkug ngadadak eureun jinisna rikat malik bari gasik nyampeurkeun ka den lastari siang ngomong naon ka aing ya wajar ku aing ditenggar
bohongan lempang na ngahalangan batur. Untung kene sia teu dilulus sakalian ku aing deuleun. Temal eta awewe anu tayalian eta teh Ratu Jinirmala. Ngadenge kekecapan Ratu Nirmala, beungeut Den Lastari nyeak beureum, nafsuna mungkin mudal meh teu kawadahan. Eta bikang kunyuk, nah kadun malik nyegag ka aing ha? Yeuh, bikang Dademit, kapan jalan teh lalega deuleun atawa mata sia siweur teu bisa ngadeuleu? Ngaja sia teh nubruk ka aing ha? Ngajak jogol ka aing? Yeuh, pikeun si Lastari, pacaduan teh kudu gigis ku pantar sia deuleu. Pokna Den Lastari deui, panonna muncereng ka Ratu Nirmala. Nah dikirana aing gimir ku pantar sia bikang hangser? Sok sia geura mata urang galungan jeung aing. Temal Ratu Nirmala bari gasik singkil. Atos Den, isin kudu sanes. Cek Nyai Ruyuk ngelingan ka Den Lastari kasiunan garlut di dinya. Jalma-jalma ngagarimbung ningalikeun kanu keur pacental-cental, samemeh gurger garlut kabur aya dua punggawa anu datang ka dinya. Aya naon ieu teh? Dipahing nyeun kariuhan di dieu. Sok, gura balubar, ulah pating dariung alangan jajalaneun. Cek eta punggawa tegesna keranan. Jalma-jalma nu ngariung langsung buriak, Den Lastari katut Nyai Ruyuk gancang ngejati dinya, pon kitu deui Ratu Nirmala inyana leumpang rurusuhan ninggalkeun eta patempatan. Basa anjoga pangrereban, Ratu Nirmala ngagubrakeun awakna kana kasur, atra beungeutna ngemuka keheul kene. Panon Ratu Nirmala anteng neuteup lalangit kamar kawas aya nu keur diimpleng. Lalaunan Ratu Nirmala cengkat bari ngudar karembong tina beungeutna. Basa tadi pada kecing eta lalaki. Rarasaan teh asa kaambeng sengit wawangi geutah tangkal sagawidara. Palang siang eta lalaki teh anu kungsi mandi di Talaga Sanghyang. Duh, edas eta ku kasepna. Hati aing tangka lelenyapan badis nyorang pudunan. Bagja pikeun diri aing mah bisa lawung jeung manehna. Keke, ari eta bikang sahananya. Kawas geus kacida lomana geuningan, tapi pikeun aing mah teu paduli. Sakirana bakal ngantegan mah arek digubug ka alam jin, jadi hareup catra di karaton. Kitu ceuk Ratu Nirmala, aya sirka tarik ati ku sagara sarta hayang nyilidi kajinisna. Ratu Nirmala diukna pindah kana kursi, cag kana dahareun, Ratu Nirmala ngadekul barang dahar. Kocapkeun kaayaan di Taman Santigi. Pasanggiri ngadu jago geus dimimitian deui, anu lalajo mimiti ngangser gabe hareup. Raksa dewa gancang nyalukan kanu rek tandang dua jawara gancang kadinya. Tardi ti paguron Suliwa geus adu hareupan jeung Masdar ti paguron Giri Kahuru. Rengse raksa dewa mere papatahna, dua jawara gancang ngawangun jurusna sewang-sewangan. Gelut. Ger atuh nu lalajo teh sarurak deui bari kaleprok mere sumanget kanu rek makalangan. Dua jawara hut-het rago tarung mutakeun jurusna. Tapi satu tas aya kana 10 jurusna Masdar mineng kabeunangan. Tardi miboga gerakan anu kacida gancangna meh teu katuturkeun ku panenjo.
Masdar bener-bener teu bisa nguntup kana jurus Tardi, inyana ukur babali cetan miceunan panarajang lawan. Sadar lamun musuhna teh miboga jurus anu hese di ungkulan, Masdar gentak ngawatek pangawasana nyaeta ilmu geblag. Ari ieu pangawasa teh miboga daya pikeun nyerang lawan ti kajauhan, Masdar geus mancegeun kuda-kudana, leungeunna disedekahkeun. Leungeunna geus disidakep. Sidakep. Masdar geus mancegeun kuda-kudana, leungeunna geus disidakepkeun bari atra biwirna ngunyem mapat jampe pamakena. Ngireungeuh musuhna keur ngemat pangawasana, Tardi gancang nangtung ajeg sarua rek ngemat elmuna pikeun ngabendeng pangawasa musuhna. Kiak! Masdar luncat ka hareup bari nyurungkeun dua dampa leungeunna ka pelebah Tardi. Tardi rikat ngilangkeun dua leungeunna dina dadana, anu maksudna pikeun ngabendeng serangan Masdar. Hiu, bus, jedug, brug. Pangawasa ilmu geblag Masdar teh neumrag kana awak Tardi, jinisna ngadayak-dag ka tukang antuk namah ngagubrag tangkanang karak bengkang. Korejat, Tardi gasik ngorejat hudang, samemeh Tardi mancegeun deui tangtunganana, Masdar geus mindo deui ku ilmu geblagna. Hiu, bus, jedug, blak. Awak Tardi ngajurah roh deui kakeunaan ku ilmu geblag Masdar. Tardi satekah pola arek cengkat deui, hanya hakal dadana karasa eungap awakna lulus meh taya tangan pangawasa, antuk namah Tardi teh ukur ngagoler bari ngararasakeun kanyeriina. Ger atuh nu lalajo teh sarurak ayeuh-ayeuhan bari kaleprok pinuh kabunga. Raksa dewa gancang nyampeurkeun ka Tardi nitenan kayaanana. Raksa dewa mere isarah ka Raden Sulaksana lamun Tardi teu bisa nuluykeun deui tarungna. Raden Sulaksana gasik mere ibar ka balarea lamun anu meunang dina eta tarung teh nyaeta Masdar ti paguron Gunung Kahuru. Dewek menang euy. Untung tadi teu ngagugu omongan si lain tah nyekel si Tardi. Mun taeun mah dewek karoroncodan deui tah. Pokna saurang lalaki bari ngagak-gak seuri pinuh kabunga. Barina ge kuring mah lain dek lajongklokeun Kang. Beda we aya bijahna lamun paguron Suliwa miboga wangunan jurus anu kacidahadena. Kabuktian apanan eta si Tardi sakitu rancingeusna ngan hanjakal eleh nama ku pangawawas. Ngan hanjakal eleh nama ku pangawasa guningan. Temal baturna mungkir lamun boga maksud rek ngajongklokeun ka sobatna. Lieur sugan mah, kapan nyaho tarung teh tungkul ngandalkeun jurus gitu. Lieur sugan mah, kapan nyaho tarung teh tungkul ngandalkeun jurus deuleun. Ah henteu kitu. Ngandalkeun jurus deuleun kitu nya. Kalimat ya. Lieur sugan mah, kapan nyaho tarung teh tungkul ngandalkeun jurus deuleun. Minggeus parina ge dewek mah geus meunang sia teh. Pokna eta lalaki deui mureleng ka baturna. Raksa dewa geus nyalukan patandang anu kaopat nyaeta Suhadma ti paguron Badak Cihea ngalawan Nyai Giras ti paguron Kancamidang. Dua jawara gancang asup ka pakalangan, srog duanana adu hareupan. Di luhur panggung para pangagung keur aluprek ngawarangkong, pon kitu deui Dewi Skartaji nuju ngawangkong sareng anu sanesna. Pok bae Elena Panhotmen nyarita. Bibi kumala sa anu kintena bakal kenging maksud dua patandang anu ayeuna bade tarung upami ninggalkeun tangtungan mah jawara anu pameget kalintang dawegna kantuna ninggalkeun pakulitan mah badis birit seeng kalintang poekna. Cek Elena Panhotmen nyikikik seuri bari nuduhkeun ka Suhadma. Omongan Elena Panhotmen teu nyalahan
sabab pakulitan Suhadma teh kacida gereng hideungna. Patoja iya pisan jeung pakulitan Nyai Giras anu kacirina bodas bersih. Sabenerna mah eta jalu teh miboga ilmu pangawuruh luhur. Ngan hanjakal purunyus ka bikangna jadi babari kadeh ku bikang eta teh. Walon komala ngajentrekeun ka Elena Van Houtman. Janten eta pamegete bakal kawin atanapi kumaha bibi? Cek Elena Van Houtman deui panasaran. Tengetan baik ku sorangan anak siluman, bosen tatanya baik ka kuring, jaba opieun geus beak deui, barang dahar teh meuni garam muhangnya. Walon komala deui bari ngabetrikan piring ku curugna. Nyaho manehna nu gemuleut. Tak geuning kalapa bijil ti cungap anu rewugna ngaku sorangan. Saur Dewi Skartaji bari gumujeng sojana ngarindat ka komala. Lain kitu Nyai Ungkug, maksud kuring teh lamun geus dadas gancang tamahan deui. Walon komala ngagikik seuri ngarasa era ku omongan sorangan. Sarerea ukur pating serenge seuri kagugu ku caritaan komala. Di pakalangan satu tas raksadewa mere papata, dua jawara gasik ngawangun jurusna. Suhadma miheulaan narajang gerakanana kacida gancangna. Hiup plos tenggelan katu tajongan Suhadma tengakan angin sabab Nyai Giras sarua kesitna miceunan panarajang lawan. Ger anu lalajo teh sarurak deui pating saruit bari jeung pating gorowok. Mun make padungdung teh nya euy sakedeung gelutna pan. Tapi sanggeus sababaraha jurus Nyai Giras mimiti kadeseh ku serangan Suhadma nepikeun ka hiji waktu. Awak Nyai Giras ngagubrag sukuna direngkas ku Suhadma. Nyai Giras gancang nguniang hudang bari ngawangun deui jurusna. Ngan nya kitu Nyai Giras tenguntup kana pangarti Suhadma, jinisna ukur babalicetan sakapeung mundur ngajauhan. Suhadma beki haget we dina metakeun jurusna, boga angkeuhan musuhna teh moal bisa hoja, tapi kangaranan awewe miboga cara sangkan kaum lalaki kabengbat, marengan awak Nyi Giras ngadayagdag lantaran tak-takna kadagor ku teunggelan Suhadma. Nyi Giras ngacamret kancing palebah dadana, puguh bae pinarep anu nyeungseng teh rada ngapoleklak nompo pisan ka hareupeun Suhadma. Anu rek nyusul tepus narajang ka jinisna teh jadi ngarengkog, panuna kadon molotot kana gunung sakemaran anu neuhneur matak uruy. Kike diri ke ai lalaki ku susum ni elehnya. Surti musuhna balanga ngan sakilat Nyi Giras teh ngacuringkang ka gigireun Suhadma. Kak beheung Suhadma dihompet ku Nyai Giras, sirah Suhadma didedetkeun kana dadana, tumrapna ka Suhadma matak reuwas jeung ato latwe poho kana tarungna, jinisna ukur ngahep-hep. Lamun nya anjeun bener hayangna, wayana anjeun kudu ngelehan ka kuringnya. Pokna Nyai Giras ngaharewos ka Suhadma. Suhadma tibang unggeu, sirahna geus lenglengan tepuguh rasa perbawa hawa birahi anu ngagebur. Ngarate jadi matak panyuriga, urang kudu api-api ragot tarung silih pentangkeun pangawasa. Ceuk Nyai Giras deui baringan sakilat nejeh kuda-kuda Suhadma. Blug awak Suhadma ngagubrag tangka ngabebengkang. Korejat Suhadma gancang hudang di bari gentak ngawangun deui jurusna. Nyai Giras ngiceupan ka Suhadma, sangkan manehna narajang miheulaan ka dirina. Gajleng Suhadma luncat narajang ka Nyai Giras, sukuna nyuruwuk rek ngajejek tuurna. Nyai Giras gancang ngareunteut bari leungeun kencana ngulawit meupeuh pepeuteyan Suhadma. Hiuk jebrod, Suhadma ngagero awakna ngajarig jeug.
Nyai Giras gancang udar karemong hejol bah cangkengna. Eta karemong minangka gagaman Nyai Giras anu disebut karemong pangirut. Nyai Giras rikat luncat bari ngepretkeun karemong nangka Suhadma anu kakarek mancegeun deui kuda-kudana. Hus berat karemong pangirut meulit kana awak Suhadma ku Nyai Giras gentak ditongtak satarikna. Aduh! Suhadma ngoceak lantaran awakna ngalayang kabetot ku karemong Nyai Giras. Koleang, brug, awak Suhadma ngagubrag kana lemah teu hudang deui. Nyai Giras gancang muruka Suhadma kawas nu nyawe rek nibankeun deui pangawasana. Nuhun Kang. Cek Nyai Giras lalaunan bari karembongna geus dipuihkeun luhureun sirahna. Hop hop, tumudang nyerang kadugus teu walakaya. Cek Raksadewa gancang muruka Suhadma anu keur ngababengkang. Raden Sulaksana gasik mere ibar ka balarea, lamun anu meunang dina eta tarungnya eta Nyai Giras. Ger atuh anu lalajo teh sarurak ayeuna-ayeuhan, sawarehna pating gorowok ngece ka Suhadma. Be, asaku teu kaharti tarung teh euy. Rasaan masih Suhadma geus bisa nguntup ka si Nyai Giras, tapi ngadadak jadi malik keoknya. Cilaka 22 aing karoronjodan badag ieu mah, ceuk saurang lalaki bari ngusapan sirahna. Eta kudu asa baluung sidikan, tarung teh asa atuh parok teuing. Satu tas didengke ku Nyai Giras, si Suhadma jadi lulus meuyeuk kawas kapupul bayu. Aduh, palang siang dibere duraring heula sugan mah. Temal baturna bari gogodeg. Tari tarung jeung Mikang mah sok mata krujad euy. Lahir kabeunangan ku paneungeul, batin kabengbat ku kahayang apanan. Pokna si lalaki deui bari seuri. Di luhur panggung Elena Pan Hotman keur hari weus-weus nyaritakeun Nyai Giras anu meunang tina tarungna. Elena Pan Hotman kacida percayana ka Komala lantaran omonganana teh tara misleuk. Aik mah kalintang percaya na kasih bibi Komala margi cariosana teh sok ngabuktos nembe pisan kasaksen upami anu kenging teh jawara anu istri. Pokna Elena Pan Hotman bari pepeta. Kapan cek kuring oge jaluna purunyus kagoda kupang bibita anu tepira sok padahal bikang mah taya rasa kasuka kasih jalu pepel teh tah. Walon Komala kawas anu ijid ka Suhadma. Nami lagi pameget tangtos carunihin sareng purunyus, namun teu sadayana pameget gaduh kalakuan minculak. Aya oge anu pengku kana janggina tiasa ngajaga rasana, namun eta ge satungtung teu katohian kita. Saur Dewi Skartaji bari gumujeng. Anu araya didinya ngagigi kagugu ku cariosan Dewi Skartaji. Harianeun ari nyarita teh si Nyai Ungkug mah ngomong bae sakabeh jalu ge araroces kitu. Ieu jalu anu bageur mah iwal ti pengarang dongeng sabab can kapanggih. Pokna eta pengalang hayang kababawa pan urang mah biasana sok mujinya. Sagara mah soleh, kumaha we tukang dongengna pan kitu kuduna ge. Pokna Komala ngagikik seuri bangun sukana keranan. Sarerea saruri deui bari silih jembel. Kocapkeun deui di pakalangan, Raksadewa geus nyalukan patandang anu kalima nyaeta Komala ti paguron kalangkang jagat, Katut Arnasik ti paguron Medar Gumilang. Dua jawara geus adu hareupan keur dipapatahan ku Raksadewa. Di luhur panggung Komala keur ngidikeun kanu rek tarung, tetela anu makalangan teh lain Komala tapi orai kukutanana si Leor anu nyamur jadi tangtungan dirina. Kuluhungna pangawasa Komala wujud si Leor teu kasungsi ku Dewi Skartaji, pon kitu deui sagara inyana teu nyahoeun lamun anu rek tarung teh si Leor lain Komala. Basa Raksadewa cacap mere papatahna, dua jawara malundur rek ngawangun jurusna.
tapi si Leor temasang jurusna, jenisna ukur ngajeleng nganti panarajang musuhna. Ger atuh anu lalajo teh sarurak deui pating gorowok mere sumanget kanu rek tarung. Hiat Arnasik miheulaan narajang perutna ngahyuk rek ngahancap beungeut si Leor. Si Leor ukur ngelok bari ngageser ka gigireun Arnasik, hiuk plos-plos. Tenggelan katu tonjokan Arnasik teh sirikna merekpek ngagempur ka si Leor. Tapi hiji ge taya nu keuna lantaran si Leor kacidalingasna nyingkahan panarajang musuhna. Gerakan si Leor gancang nakeranan, matak ngaripukeun kanu nyerangna. Keur deui anu lalajo teh sarurak ngarasa kataji ku gerakan si Leor anu kacidaha rampangna. Nah gerakan naon eta teh nepikeun karancing geus kitu. Aya kuade eta bikang teh euy. Teu ngawangun jurusna tapi keusitna meh teu katuturkeun ku Panenjo. Pokna saurang lalaki bari gogodeg. Kuring ditata dinyidikeun ka eta bikang, tapi keukeut teu kaciri gerakanana. Honya-honya Gus Binawe ka ditu ka dieu badi siluman. Temal baturna, panuna meh teu ngiceup nompo kanu keur tarung. Ningali musuhna ukur miceunan panarajangna, Arnasik kahudang nafsuna asa dilede ku pantar bikang. Inyana gentak ngawatek pangawasana nyaeta ajian Bajra Kumayangan. Ieu pangawasa teh kacida ahengna, matak ngajurkeun awak musuhna. Uratada pangawasa Bajra Kumayangan sia bikang hulu. Pokna Arnasik bari luncat narajang ka si Leor. Hiuk jebrot. Tenggelan Arnasik nengel pisan kana beungeut si Leor, tapi jenisna teu regrog, anger bae ajeg dina tangtunganana. Pugu bae Arnasik tangkabun celik asa teu percaya kana Panenjona, ajian Bajra Kumayangan andelanana teh temetu ka si Leor. Dina gerakan anu kacida gancangna, si Leor ngarawel awak Arnasik, lung dibalangkeun ka luhur ngajomantara luhurna keranan. Halo, tobat! Kadenge Arnasik ngoceak mireng awakna kumalaya ngawang-ngawang. Para pangagung di luhur panggung meh bareng carengkat, bari taranggah ka luhur langit. Pon kitu di anu lalajo ngadadak simpe, sakabeh Panenjona taranggah nempukeun Arnasik anu gogorowokan menta tulung. Mun seug teh ama Arnasik ngurag kana lemah, geus tangtu awakna teh bakal pasiksak biheung nyawaan deui. Raden Sulaksana katutrak sadewa ukur mangkadu nyaksian Arnasik anu kokoceakan teh. Awak Arnasik nyirorot tarikna keranan badis pangpung murag tina tangkal kai. Sakabeh anu nyaraksian pating puriding geus bisa ngijir kanu bakal kajadian. Mungkin dia awak Arnasik teh beuki deukeut kana lemah, meh bareng sarerea meuremkeun panuna teu wasa ningali Arnasik ngagejret kana lemah. Koleang, kep, sameme Arnasik tigubrag kana lemah, ngan sakilat awakna ditewak ku si Leor. Panon Arnasik ukur buncelik badis kasibat, beungeutna sepameh taya getihan awahing ku soak, antuk nama Arnasik ngalengger kapiuhan, awakna ngarumpuyuk badis kapu ka ibunan. Pamiarsa sadayana, waktosna parantos tenyekapan deui cag urang tundanya ieu lalakon Dewi Skartaji. Insyaallah kin urang lajengkeun dina episode anu salajengna. Sakitu anu kapihatur hapunten anu kasuhun bobot sapanon carang sapakan cag urang tunda dihanyuang siang urang teuneun dihaneuleum sieum paranti nyokot ninggalkeun mangsa datang kasampeur deui. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.